tinggal ya Hasan Basri nu aya dina peti cunuk kana waktu ninggang kana mangsa masrahkeun diri ka Musawahi kaluar tina peti anu akhirna eta Hasan katowa ku Musawahi manusia kula ngajar sia di teangan ka dasar laut ka mega aicro teh bijil dina lantai aing saolah-olah sia gara tobat sia ka Allah dipaehan ku aing cek Musawahi binatang kula ngajar sia eta Hasan ngabangingik bade bari nangis nyaritakeun lalakonna sia boga pamajikan mah teu naon mah dipaehan oge ngan abdi memeh maot eta Hasan Basri lalakon 5 bulan ningalian istri teu acan beres eta panona mani asa loncer eta teh Hasan barang geus beres ditingali terus ditaros nu mana pamajikan maneh tetep teu aya oh cek Musawahi sia bohong atuh anak itu masan dipaehan we sia ayeuna mah ku aing mah nya kabeh diilikan pamajikan sia eueuh lamun bener sia boga pamajikan mah teu naon mah dipaehan oge ngan abdi memeh maot ku hoyong ningali rajana heula mah samemeh maot keur marah hayatna rajana deui ku sia rek ditemong Gusti Nuril Huda Hasan Basri hoyong ningali pamenteun Gusti kula ngajar cek Nuril Huda balad aing kabeh ayeuna aing teh teu naon pek hayang nyaho barang ditemongkeun eta beungeutna Nuril Huda Hasan Basri leuleus harita keneh asa kapanggih di pangimpian sebab ieu ceceuna persis beungeutna sarua ngan eueuh hunungan dina Gado Hasan Basri barang nenyo pamenteun Nuril Huda maneh laju leuleusna hamaneh eta pamajikan maneh sanes mah ai rupana kos kitu ngan eueuh hunungan dina Gado mah tah lamun emak hayang nyaho pamajikan kuring teh anu rupana kos kitu ngan aya tanah hunung dina Gado paladirin ya Musawahi bingung teh hinggana mangkaning eueuh deui anu boga hunung dina Gado teh Iwati Minarasa Gusti Nuril Huda kunaon Musawahi ieu Hasan Basri nyari tanah teh bojona anu sarua jeung Gusti ngan aya hunungan dina Gado coba pikiran Gusti aduh cilaka paladirin eueuh deui nu boga hunung dina Gado teh Iwati rai kaula Minarasa aduh ampun teu aya deui cek Musawahi neng sugan Minarasa nyerang eueuh sugan nu mawi bapa nu mawi Musawahi Minarasa teh karak taun kamari mulih mawa budak awewe hiji lalaki hiji leungitna Minarasa teh 6 taun kurang leuwih ngan barang ditaros ku abdi nyariosna teh tos tapa ti Gunung Mega nepi ka boga jimat budak awewe hiji lalaki hiji oge tos tapa anak kaula mah Minarasa mah tos tapa Musawahi barang ngadenge kitu majar meneng-meneng larayat tinira majar meneng-meneng larayat tinira aduh Gusti ya cek Hasan Basri teteh lah cek Musawahi Gusti teteh lah mun kieu jalana jadi lain ieu Minarasa tapa di Gunung Mega moal salah meureun tapa Madina Ranjang Hasan Basri neangan anak pamajikan lalaki hiji awewe hiji anakna aduh cilaka di mana ayeuna Minarasa Gusti di ditu sareng Rama kadah nyebrang laut deui di ditu di Pulau Seham di negara Jajah Irwa bingung kaula oge Musawahi kula ngajar ieu Minarasa ayeuna Hasan Basri asupkeun ka kamar keun kena istirahat ieu surat bawa Minarasa titah ka dieu kitu ayeuna Musawahi gancang lumpat ka negara Jajah Irwa mawa surat barang dibaca eta surat ku Ratu Samsuduha Minarasa supaya kabawa ka negara Nuril Huda Musawahi
dina suratna teh hayang sosonoan cenah ieu Nuril Huda jeung adina Minarasa. Bubuhan atuh Minarasa mah tos tapa. Maneh moal nyaho 6 tahun tapana di Gunung Mega. Nepi kaboga incu jimat kaula ayeuna, awewe hiji lalaki hiji. Alah. Cek amu sawahi dina hate, naon tapa naon? Dina hate tai anjing cek amu sawahi. Coba Gusti ningali nu mana incu jimat. Neng coba ka dieu araya eta Nuril Basri jeung Nuril Basaroh. Aya naon cenah mama ka dieu. Ye amu sawahi hoyong ngenalkeun ka maneh ieu. Barang ditenyo Nuril Basri jeung Nuril Basaroh persis beungeut Hasan Basri. Kaceli-celina aduh Gusti eta mah ceuli si Hasan. Aduh bener. Kumaha Gusti ayeuna? Minarasa moal dibikeun sebab geus burit anakna we bawa cenah ti heula. Kasep wayahna cik nyaba ka uak ka ditu. Jadi kaputusan anakna dibawa ti heula. Minarasa mangkewe cenah isukan barang dibawa anakna Nuril Huda amak kabina-bina aing perlu inungna kunaon anakna ku sia nu dibawa. Ieu mah kieu Gusti. Itung-itung urang ngebuktikeun kasalahan jelema jeung kabeneran jelema. Ieu aya alusna dibikeun anakna. Sebab kurama teu dibikeun Minarasa mah enjing. Tah ayeuna urang buktikeun ieu budak asongkeun ka Hasan Basri. Lamun bener anakna pasti ngaku ieu budak. Kolot biasana sok ngaku ka anak, anak pasti ngaku ka kolot. Oh bener amu sawahi. Jadi urang sanajan bertindak bukti kalayan nyata. Ieu barudak teh diasongkeun ka Hasan Basri disaksian ku sadayana. Barang diasongkeun atuh laju ngajerit Hasan. Nuril Basri gegogowakan Bapak, aduh iraha Bapak ka dieu tetel. Minarasa anu isukna bakal ka dieu jelas ieu teh anak Hasan Basri. Sadayana pada nyaksian cilaka aduh. Pak, di mana Bapak sareng saha? Ibu aya Pak? Di ditu di seberang di negara jajah Irwak malah ibu nyangkin geulis Pak. Aduh eta Hasan. Maningas nongtot lain boolna kieu lain Gusti, aing kapanggih bakalna jeung pamajikan. Barang enjingna Minarasa sumping diiring Pak dina kapal anu sakitu anu kalintang saena. Ngagencelang nu geulis diiring ku sakabeh balad. Barang datang ka nagara Nuril Huda, teras asup ka karaton Nuril Huda. Hasan Basri nganenyo sakolepatan ka pamajikan. Dulur si horeng Nuril Huda ceceuna teh bendu ka Minarasa. Barang sujud Minarasa ka Nuril Huda, dijenggut rambutna diseret ku Nuril Huda. Bangsat kulang ajar. Wani sia ngabohong. Wani sia ngaku tos tapa. Najis sia teh ngajineh jeung hiji manusia. Minarasa ngajerit maratan langit. Eta Minarasa kociak dengek di asah beungeutna nepi ka wor getih amprot-amprotan. Amu sawahi ngejat satakarta nagasan. Lesotkeun anak maneh. Yu urang kabursan bahaya cilakasan. Hasan Basri diseret-seret gua musawahi. Kumaha ye geus wah bahayasan. Tenyo pamajikan maneh ancur beungeutna diluluh ku Nuril Huda. Sakabeh balad tewak amu sawahi jeung Hasan Basri. Hasan Basri ngalesotkeun anak lumpat jeung amu sawahi. Diseseret laluncatan nyaeta ka laut gajrus ngocai di tengah laut. Nuril Basri jeung Nuril Basaroh ibu bapak tungguan aduh bala tentara ngudag Hasan Basri teu kaudag geus aya di tengah laut. Nuril Basri jeung Nuril Basaroh dirante disahidikeun. Berang peuting digenyer ku batu anak jadah sia ku aing dipeham. Minarasa dihukum gantung, disiksa, dihukum picis. Nuril Basri jeung Nuril Basaroh kociak dengek pating jarerit di tenggelan mau ngalpoe Bu. Cilaka Bu. Kasep gara-gara aya bapak maneh. Ibu sangsara kasahannya minta tulung.
pun bapak geus teu bisa nulungan. Bu, kamana minta tulung, Bu? Jadi Minarasa dihukum gantung. Kalayan Minarasa diranjam ngan teu dihukum picis. Duh, Bu, kasaha cek ieu putrana urangnya minta tulung. Paladirin ieu Minarasa nu keur sangsara, nu ngabangingik berang penting ditarengelan. Kecaritakeun Pak, kacaritakeun ieu Minarasa anu keur sangsara sareng putrana. Sakabeh bela tentara nu aya di nagara Nuril Huda keur neangan Hasan Basri jeung Amu Sawahi. Amu Sawahi di mana ayana geus aya di Jabal Waqi jeung Hasan Basri. Hasan Basri nyampai sakumaha tali. Ma kumaha lamun geus kieu? Jang cek Amu Sawahi, ibu oge kabawa bahaya. Ibu diancam ku sadayana bala tentara nu aya di negara Jajah Irwaq akibat mamawa anjeun. Tah ayeuna mah ibu ngabela ka maneh dugi kalabah dieu bae. Ibu teu bisa bela deui. Urang paturai paanggang bae Hasan Basri silih doakeun jeung ibu. Ibu lamun maot singkat tarima iman Islam ibu anjeun nya kitu keneh. Eta Hasan Basri keur mah sedih. Katambah papisah jeung Amu Sawahi. Amu Sawahi langsung ngejat ka kota. Hasan Basri di leuweung Jabal Waqi kahujanan kaanginan geus teu daya teu upaya sadiri. Jadi Hasan Basri sajroning ceurik balilihan anu aya di nagara Jabal Waqi teu lami Hasan Basri ningali jin anu keur pararasea. Gunung geus urug sabelah. Eta jin siling toker siling seret eta gunung sabelah nu ancur. Cek Hasan Basri ku aing rek disampeurkeun sugan we aing kalayak ku sebab kunu pasea ku geus teu kuat ieu hirup sangsara diri. Nyampeurkeun Hasan. Barang nyampeurkeun eureun eta jin anu keur pasea. Manusa ulah nyampeurkeun maneh besi kalayak. Cek Hasan Basri teu nanaon da memang ge kula mah keur neangan kalayak. Cek Hasan kunaon anjeun pararasea? Oh kaula teh ka Kajeng Adi cenah pasea. Marebutkeun awisan teh eyang kaula. Oh naon awisan teh eyang anjeun? Hiji pedang kancuran tamaga, kaduana peci putih. Mana peci putih na kula hayang nenyo? Ieu manusa. Pedang kancuran tamagana ieu. Ai maneh paperangan jeung dulur maneh geus sabaraha minggu. Manusa lamun anjeun percaya kaula peperangan geus lalakon 3 bulan setengah. Gunung anu ancur geus 7 ka 8 ieu. Masya Allah. Ye pedang kancuran tamaga naon khasiatna wallahu alam. Ngan eyang kaula teh guru seluruh jin. Oh cek Hasan kitu. Kumaha lamun ku kaula dibagikeun? Kumaha ngabagikeunana manusa? Kaula rek malangkeun batu. Saha-saha nu meunangkeun batu menang malangkeun kaula eta nu boga ieu barang. Paladirin jin bisa dibagikeun model kitu memang geus ngarasa seuleuh peperangan jeung dulurna. Bener manusia nek ngadulumpat beges ayeuna mah ngan ieu barang kudu dicekel ku maneh. Hasan Basri maledogkeun batu. Lalumpatan eta budak maduanana. Barang siling udag-udag batu anak teh beunang ku kakana. Nah, ku kakana beunang. Tenanan cek adina meureun milik kuring teu aya. Boh cek Hasan ditanya we ti kajauhan beunang ku kakana geuning. Dasar nu pangheulana lahir ka dunya. Ah aing memeh dicokot ku nu boga rek diajaran ieu kopeah. Iseng ku Hasan diajaran. Si horeng saha-saha nu make eta kopeah teu kateno teu katingali ku jin anu mana oge. Atuh barang Hasan make kopeah teh ribut tabudaka ieu manusia eueuh ka mana?
je cek Hasan da aing aya disebut eueuh oh ieu kopeah masalah cek Hasan nek didedetkeun besi ku angin bener eta budak sing galapak neangan Hasan mengeser-ngeser we ka cilaka manusia nipu kieu cekakana aing kakarak inget memang pedang kancuran tamaga jeung peci putih ngan ukur nitipkeun nyekel hurungkul ka urang nihapekeun ngan pokna eang anu baris ngabogaan teh hiji manusia anu keur kabalangsa waduh buah-buah eta nu bogana kang hayah urang balik boralik ka barudak jadi Hasan teh boga pedang kancuran tamaga jeung peci putih manehanana laju mangin ring nyonyoren pedang bari make peci putih kabur neangan Amusawahi Hasan Basri di kota mana ayana ieu Amusawahi di teangan anu akhirna kapangih Amusawahi keur ceurik jeung ceurikan Hasan bae cek Amusawahi di mana kitu si Hasan ayeuna bener cek Hasan Basri ya Amusawahi bener-benernya na ka aing teh lain lumayan batur anu keur saruka bungah manehna ceurik jeung ceurikan aing eta jin sakitu lobana eueuh nu nyuwun ka Hasan Basri ku sebab make peci putih ditoel Amusawahi kalah ka ngajarete aya nu noel jelemana eueuh waduh kaget nungtungna kabeh rabeng anu aya jin di dinya dianggap aya jin merkayangan Amusawahi lumpat diuber terus ku Hasan barang geus nepi ka nu rehe dibuka kopiah Hasan Masya Allah San ririwa lain sia lain emak naon sebab teu katanya ku jin abdi boga peci putih mah jeung pedang kancuran tamaga sugan emak nyaho kana riwayatna Ipakakas barang ngadenge ya Amusawahi kitu-kitu jalana majar meneng-meneng larayat tinira majar meneng-meneng larayat tinira Satria Tanang Betara duh noneng nang itu waduh gagah Amusawahi jang ulah cangcaya hayuh urang oyok ka nagara Nurul Huda sakabeh jin anu mana ge kajagoanana ti dieu jang ayo urang nagara Nurul Huda jajahir waktu garan nenek moyang sia nu geus teu aya di kieu paladirin Amusawahi jeung Hasan Basri sibuk sebab menta naon ge kana pedang kancuran tamaga dibuktikeun menta kuda anu bodas nu herang buluna bodas ngeplok Hasan Basri narai kuda kabur ka nagara Nurul Huda nyokot Minarasa jeung anak Minarasa di penjara dicandak ku Hasan Basri putrana anu ngucur ku getih meunang neungeulan unggal poe digandong ku Amusawahi dibawa kabur dibawa ka negara Jabal Waki di Jabal Waki terus diubaran di inuman cai menang ngeuman pedang kancuran tamaga harita keneh cager bentol-bentol aja anu akhirna Amusawahi jeung Minarasa parantos sehat jagjag sadayana di negara Nurul Huda sakabeh balad kumpul ku sebab kalengitan sakitan ngayakeun rapat di alun-alun anu hebat ka mana ngudagna ieu sakitan Amusawahi ngahaja numpak kuda jeung Hasan Basri ka kalayangan dina mega di luhureun anu keur rapat hei urang nagara Nurul Huda polototkeun mata maneh ka luhur kabeh ye Hasan Basri jeung Amusawahi anjeun ulah neangan Minarasa ka mana-mana geus aya di tangan kula kaula ngabejaan di mega mana di dasar laut mana maneh rek ngadon perang jeung kaula ngabejaan besi kakurangan balad nenek moyang anjeun anu geus dikubur tugaran deui ku anjeun waduh Amusawahi pateu kira-kira amekna eta balad di nagara Manurul Huda keueung ngadengeurkeun tar maju pohara eta peperangan Pak Minarasa jeung Nuril Basi jeung Basaroh siap deui anu akhirna berantem di eta hiji negara